Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama abdi Muhammad Iqbal Fareza. Abdi bade ngadongeng entok emas. Dicaritakeun aya saurang patani miskin anu cicing di saung anu geus reot. Mang Julin namina teh. Hiji poe Mang Julin indit ka sawah isuk-isuk keneh. Kabeneran dititah ku Kanjeng Lurah keur ngabibitan sawahna. Tah balik di sawah Mang Julin teh kacida laparna. Manehna ngadeudeuh ka pangeran, "Duh Gusti, mun abdi mah beunghar meureun dahar nanaon ge bisa." Tah isuk-isuk keneh Mang Julin teh kahudangkeun lantaran aya suara di juru imah. Manehna teh panasaran, disampeurkeun we. Teu nyangka manehna teh eta entok endogan ngan endogna teh endog emas. Poe kadua kitu oge, entogna ngaluarkeun endog emas. Tuh unggal poena teh entogna ngaluarkeun endog emas. Hiji poe Mang Julin teh ngarasa capek. Manehna sasadiaan bedog keur ngabeulah eta entog ameh emasna kabeh keluar. Pas dibeulah teu kaciri hiji-hiji acan eta emas tina entog, nu aya mah entogna paeh. Julin teh teu bisa ngabebeunah hartana. Jadi we miskin deui lantaran hartana dipake ku kabutuhan sapopoena. Hatur nuhun, hapunten misi aya cariosan nu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.